Anu tos nikah mudah-mudahan si nikah dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mari lagi bersama saya Dayang Seven. Saya istri tercinta. Dan hatur nuhun ka anu atos nonton video sebelumnya. Anu acan nonton. Gaskeun. Tah. Hatur nuhun deui ka pamajikan anu di belakang layar. Anjeunna tos kersa maturan abdi di ieu tempat anu sakieu legana aya deui sakieu legana teh. Ya di samping eta tadi salempak ka kuping tapi teu kompak nya biasana pemilih samping mah geus aya kolornya neng nya. Larasan dina wengi ayeuna abdi berdiri di sini. Diuk samang. Oh, diuk. Diuk. Kalarasan abdi alhamdulillahnya ka ulang ku nu gaduh maksana eta istri abdi Jalila. Ayeuna sejak syukuran cenah. Syukuran beuteung. Mana beuteung gendut. Syukuran beuteung cenah. Nah, anjeunna teh kalarasan meureun ti tahun-tahun ka pamkarma nya langsing gitu ka ayeuna alhamdulillah. Langsung. Ayeuna kalarasan tos ageung anjeunna teh patuangan teh gitu nya. Angger bitis banget. Kepenting banget gawe. Nya teh hilap ka tukang lap. Oge ka tukang toge atuh nuhun. Teh hilap ka tukang toge. Aya ribu ngomong jeung maneh mah. Acan ngomong ke saya sendiri. Ngaturkeun nuhun kan atau subscribe oke. Ti tadi ngaturkeun nuhun. Teu pan kitu tadi ge ngitu ngaturkeun nuhun. Kaburu beberek ketekan jadi teu angeus-angeus. Anu tos like, komen, sareng share gitu nya. Mudah-mudahan aranjeun sing paranjang yuswana dibeurekeun rezekina. Deui gampangkeun rezekina sareng anu teu acan nikah sing diengakeun nikah. Anu tos nikah mudah-mudahan sing nikah dari anu tos beunghar mudah-mudahan sing diluwih beungharkeunana. Anya nu kitu deui anu rada serat kitu nya kana rezekina mudah-mudahan sing dilancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin atuh. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi dina wengi ieu aduh kena sing buru-buru pegang. Oh iya. Nyilap. Mudah-mudahan kena sing buru-buru pegang yang gitu deh pegang mudah-mudahan. Sing buru-buru montok alhamdulillahnya kan teu acan gaduh momongan mudah-mudahan sing gaduh momongan. Kanu atas gaduh momongan yang mudah-mudahan sing lancar. Sing tambah deui. Oh sing tambah deui jeung sing lancar nguruskeun. Kan banyak anak banyak rezeki. Tah, oh benernya. Pokon mah hatur nuhun pisan, hatur nuhun anu sabadag-badagna. Jadi dina ranget wengi ieu teh bade abdi di dieu bade nyarioskeun perkawis masalah rumah tangga al bahagia jadi anu ngaranna rumah tangga nu bahagia teh nu kumaha atuh. Jadi aya rumah tangga nu bahagia teh jadi nu loba seuri, anu loba beas nu belum bahagia. Ya Allah. Anu loba duit oke, datang tuh bahagia. Jadi bahagia mana? Jadi tong kudu sirik katanya. Tong sirik pada batur loba beasna loba harta belum tentu bahagia. Cenah ada sawer istri abdi ge jadi nu bahagia mah loba seuri gitu. Jadi lamun
ada di luar. Nah, kemarin namanya senaya sah di luar, jadi ya ini entah selanya kian dilanjut deui. Tamu heula. Aya tamu heula cenanya. Yang tos satunya mudah-mudahan anjeun sing ngarageun gagaduhanana. Ya maksudna kegaduhan teh gaduh bea. Nah, gaduh bea. Ageng teh kan maksudna seueur gitu kan. Jadi abdi teh turnya nembe di ulam ka dieu tos aya uleman deui alhamdulillah gitu. Alhamdulillah pokoknya. Alhamdulillah jadi nyantos we duwi ka dieu heula. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.